Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Idzas samaa'u inshaqqat Nalika langit bejad wa adzinat li rabbiha wa huqqat lantaran tumut kana timbalan pangeran da kitu kuduna. wa idzal ardu muddat Jeung nalika bumi diratakeun wa alqat ma fiha wa takhallat sarta ngabudalkeun saniskara eusina nepi ka kosong. wa adzinat li rabbiha wa huqqat Lantaran tumut kana timbalan pangeranana da kitu kuduna. ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yeuh manusa saestuna maraneh soson-soson pisan ngajungjung ka pangeran maneh tangtu maneh baris papanggih jeung anjeunna. فأما من أوتي كتابه بيمينه Kukituna sing saha anu dibere kitab di belah katuhueunana فسوف يحاسب حسابا يسيرا nya baris dibalitungkeun ku balitungan nu enteng وينقلب إلى أهله مسرورا sarta bakal mulang ka ahlina kalawan sukabunga. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Jeung sing saha nu dibere kitab di tukangeun tonggongna فسوف يدعو ثبورا nya manehna baris sasambat beu cilaka ويصلى سعيرا sarta baris digebruskeun kana neraka sair. إنه كان في أهله مسرورا Sabab baheula na manehna sukan-sukan jeung ahlina إنه ظن أن لن يحور saestuna manehna nyangka yen manehna moal balik deui ka Allah. بلى إن ربه كان به بصيرا Teu kitu malah sabalikna salawasna pangerana ningali ka manehna. فلا أقسم بالشفق Jeung kami sumpah demi layu والليل وما وسق jeung peuting katut saniskara nu dikumpulkeun والقمر إذا اتسق jeung bulan nalika purnama. لتركبن طبقا عن طبق Saestuna maneh baris ngelengkah sahambalan فما لهم لا يؤمنون tapi naha maraneh teu daraek iman وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون jeung nalika Quran dibacakeun ka maranehna teh teu daraekeun sujud. بل الذين كفروا يكذبون Malah jalma-jalma kupur mah ngabohongkeun. والله أعلم بما يوعون Padahal Allah langkung uninga kana saniskara nu ngumpul dina hatena. فبشرهم بعذاب أليم Ku kituna prak geura bubungah manehna teh ku siksaan nu peurih pisan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Kajaba maranehna anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh pikeun maranehna mah ganjaran nu taya kendatna.